Halo, assalamualaikum guys. Abdi teh atos dongkap tos dugi ka dieu anu dituju. Muhun ayeuna bade ngalalalab cenah, bade armam. Muhun. Tuh, aya lalab genjer. Urang petik genjerna ah. Deh. Tuh. Enak banget. Lalab. Aduh. Tuh, kepalih dia. Ieu teh namina teh bangeng cananya. Ditumis bisa, dimentah bisa, dileo bisa. Pokoknya serba bisa. Sama ininya, cana daunnya. Aduh, resepnya di dieu seueur lalab. Tuh guys, di sini nih gunungnya nih. Tuh. Tah ini disebut Gunung Bongas, duka gunung naonnya, pokoknya mah Gunung Bongas, da ayana di Bongas gitu. Duka gunung naon ya. Tuh guys, di sini nuh. Jadi sendiri tuh. Tah ini mah orang ngalalalab. Ieu nya katuk. Urang lalab. Ih, enak banget nih. Montok-montok deh. Seueur nih nya lalab-lalaban teh. Ngunder. Enak banget. Urang emam lalab ya. Da abdi mah sareng mun teu sareng lalab teh teu maju. Kedahna aya lalab. Lalab naon we abdi mah. Aduh. Tuh guys, ini mah rontok ieu. Urang kepalih dia ngalalalabna. Aduh, ada pohon jambu nih. Aduh, jambu teh mana? Iya aya hiji ya. Belum musim nih. Tuh. Ada satu tuh. Masih mentah. Ayo kita makan guys. Nih hasilnya ini tadi. Ini katuk. Nah ini genjer. Buah genjernya. Yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Punten mak entut buka WA. Punten mak entut buka WA. Punten mak entut buka WA. Kan asyik. Enak.